Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dina waktu sieu pribadi bade ngebahas terkait masalah salat tasbih anu terkadang kurang mah dilaksanakeun teh dina weung nya nisfu Sya'ban wungkul. Padahal panginten salat tasbih teh sanesina weung nya nisfu Sya'ban wungkul. Nyungkeun widi ka para samudayana sesepuh pengguru dina waktu sieu pribados nyana kitab dina kitab Bajuri halaman 137 lebih ke halaman 130 halaman 135 dugi ke halaman 136. Oge nu kadua nyandak dina kitab Busrul Karim dina halaman 117 dina fasal Abdulus Sholatil Masnunah. Salah sawios alasan kunaon pribados ngabahas dina ngalaksanakeun salat tasbih depan tentos kamapum ku samudayana umpena kahiji langka dilaksanakeunana langki termasuk simpuring karena memang dina kaifiyahna aya dua, hiji aya qaul mu'tamad, dua aya qaul dhaif. Eta napi thariqatul mu'tamad sareng thariqah dhaifah. Nah, insyaallah di dieu urang bahas dua nana, mana anu mu'tamad, mana anu dhaif. Mana anu mu'tamad, mana anu dhaif. Sejawidi ka samudayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu salatu tasbih wa hiya arba'u rakaah. Salat tasbih teh 4 rakaat. Yaqulu fiha salasumi atimarrah. Nu jumlahna nyaeta dina salat tasbih teh 300 kali maca kali tasbihan. 300 kali maca tasbihan. Nu 300 kali maca tasbih pelaksanaanana nyaeta aya 2. Dina setiap rakaat jumlahna masami sadayana 75 rakaat. Cuma penempatan bacaan tasbihna ieu 2 pendapat. Pendapat anu dhaif, pendapat anu mu'tamad. Mana pendapat anu mu'tamad tidak disanggeukeun annahu yaqulu dzalika ba'dal qiraati. Dina sabada maca Fatihah atanapi surah upami dina kitab Busrul Karimah nyaeta ba'dal Fatihati was surati. Sabada Fatihah sareng sabada surah teh nyaeta 15 kali wangsulan. Wa fir ruku'i asron wa fil i'tidali kadzalika wa kadza fis sujudil awali wal julusi bainas sajdataini wa sujudis sani wal julusil lil istirahati fadzalika khamsatun wa sab'una wa fi raq'atis saniyati kadzalika. Jadi dina kaul mu'tamad pelaksanaan salat tasbih teh nyaeta 15 kali maca tasbih. Kumaha bacaan tasbihna? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambihan wazada fil ihya'i la haula wala quwata illa billahil alil azim. Imam Ghazali nambihan dina kitab Ihya Ulumuddin sabada maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar teh nambihan kana lapad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bari ditambihan mangga henteu oge teu sawios-wios. Nah, setiap rakaat 75 wangsulan. Carana nu 75 wangsulan maca tasbih teh ba'dal qiraah atanapi ba'dal Fatihati was surati 15 wangsulan qabla ruku'i samemeh ruku. Dina nalika ruku 10 wangsulan. Dina nalika i'tidal 10 wangsulan. Dina nalika sujud kahiji 10 wangsulan, dina nalika diuk antara sujud 2 10 wangsulan, dina nalika sujud ka-2 10 wangsulan, dina nalika diuk lil istirahah, calik lil istirahah sebelum nangtung kana rakaat kedua atanapi sebelum maca tasyahud akhir upami dina udah rakaat 2 rakaat sami nun 4 rakaat oge sami disakaliguskeun eta 10 wangsulan. Jadi dina sarakaat teh jumlahna 75 wangsulan. 75 kali 4 jelas sadayana 300 wangsulan. Nah, ieu kaul anu mu'tamad. Nah geuningan pangna dicarioskeun kaul mu'tamad.
Magit jadi sangemkeun allamaha sallallahu alaihi wasallam li ammihi al abbasa. Sakumanu parantos ngawurukeunana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana janten pamana. Bahkan wa dzakara lahu fadlan adiman fiha. Bahkan Kangjeng Nabi nyarioskeun kana janten pamana dina ngalaksanakeun salat tasbih teh aya karunia nu agung. Kautamian anu agung. Mana kana kautamian nu agung teh? Lau kanat dunubuka misla zabadil bahri au ramlin alijin ghafarallah. Saumpamina anjeun gaduh dosa, dosana seueurna saperti budah nu aya di lautan atawa keusik nu dikumpulkeun. Ya, dikumpul-kumpul. Allah ngahampura kana dosana eta hamba. Tangtosna dosa nu alit. Dosa nu ageung kedah ditobatan. Allah ngahampura kana dosana hamba. Bahkan dia disangemkeun wa hadisuha hasanun, hadis ieu teh hasan. Kedudukanna hasan. Imam Taju As-Subki anjeunna ge nyangem. Bahkan anjeunna nyarioskeun wa yatrukuha illa mutahawinun biddini. Jalma nu teu ngalaksanakeun salat tasbih kaasup jalma anu lalawora dina beragama. Jalma anu lalawara dina beragama, maka dianjurkeun urang ngalaksanakeun salat tasbih. Pelaksanaanana tadi nu kaul mu'tamad. Dina nangtung, posisi nangtung 15, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, diuk antara sujud 2 10, sujud kedua 10, diuk lil istirahah atanapi diuk kangge tasyahud oge 10 jumlahna 75. Nah, kumaha kaul anu dhaif? Upami kaul anu dhaif annahu yaqulu dzalika qoblal qiraah nyaeta pendapatna kaul anu dhaif mah sebelum maca Fatihah atanapi surah 15 wangsulan wa ba'dal qiraah wa qablar ruku asron. Kaul dhaif mah nalika nuju nangtung teh 25 kali wangsulan. Sebelum Fatihah maca 15 wangsulan, ba'dal Fatihah atanapi ba'dal qiraah atanapi ba'dal Fatihati wasurati 10 wangsulan. Qabla ruku teh 10 wangsulan. Berarti dina nangtung lagi terus 25 wangsulan. Kaul mu'tamad nalika nangtung 15 wangsulan ba'dal Fatihati wasurati. Upami kaul anu dhaif mah sebelum Fatihah 15 sabada Fatihah sang surah 10 wangsulan. Eta salah serius nu ngabedakeunana. Maka kahanapna oge aya bentena. Naon bentena? Kaul dhaif ruku 10, i'tidal 10, sujud kahiji 10, diuk antara sujud 2 10, sujud kadua 10, tah teu aya diuk istirahahan. Tapi beres sujud kedua teh langsung naik karena rakaat kedua. Atanapi langsung karena maca tasyahud. Tah eta kaul anu dhaif. Jadi perbentenananya salah saya perbentenanana kaul mu'tamad mah nalika nangtung 15, kaul dhaifan nalika nangtung nyaeta 25. Kaul mu'tamad aya diuk istirahat, kaul dhaif teu aya diuk istirahah. Nah, pelaksanaan salat tasbih ieu sanes berarti kudu dilaksanakeun dina wengian nisfu Sya'ban wungkul. Bahkan aya nu beranggapan salat tasbih teh nyaeta salat nisfu Sya'ban. Padahal sanes jelas aya salat nisfu Sya'ban salat tasbih. Salat nisfu Sya'ban mah di dieu ge disangemkeun sakumaha kacariosan Imam Nawawi. Bahkan hadisna oge batil nyaeta wa minal bid'ahil qabihati jeung eta tetep di antara bid'ah anu qabih teh nyaeta salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban. Kan Imam Nawawi nyangemkeun eta mah batil. Tah urang dilaksanakeun sanes salat nisfu Sya'ban tapi salat tasbih. Nyaeta salat tasbih. Saena ngalaksanakeun salat tasbih teh unggal dinten. Wal afdalu. Ngapunten. Fa fi hadisiha maka eta tetep dina hadisna salat tasbih ini stata'ta mun anjeun mampu kana ngalaksanakeun salat tasbih fi kulli yaumin antasila antusalliha fi kulli yaumin
maka anjeun ngalaksanakeun salat tasbih teh dina setiap dinten afdolna mun urang mampu mun urang kia unggal dinten dilaksanakeunana. Cenah teu mampu unggal dinten maka ti dieu oge dibahas wa illa fa fi kulli jum'ah. Teu mampu unggal dinten maka sok laksanakeun saminggon sakali afdolna dina dinten Jumat atanapi wengian Jumat. Wa illa fa fi kulli syahrin. Teu mampu keneh saminggon sakali maka dina setiap sasi. Wa illa fa fi kulli sana, teu mampu keneh maka sok dina setiap tahun. Wa illa fa fil umri marrah. Teu mampu keneh mangga sok laksanakeun saumur hirup sakali. Saumur hirup sakali. Mun teu mampu keneh. Pelaksanaanana wal afdalu ieu kautamaanana salat tasbih itu 4 rakaat. Pertanyaanana naha tiasa di sakaliguskeun sakali salamkeun atanapi di 2 rakaat ke mana nu utamina maka tidak disangemkeun wal afdalu liman yusalliha naharon wasluha waliman yusalliha lailan fasluha rakaataini lamun ngalaksanakeun salat tasbih dina setiap siang maka dianjurkeun ngalaksanakeun kautamaanana tos we 4 rakaat disakaliguskeun sakali salam. Ngan lamun dilaksanakeunana dina waktos wengi maka afdolna dipisah-pisah 2 rakaat. Nah, meureun urang sok ngalaksanakeun dina wengian nisfu Sa'ban, tangtos ngalaksanakeun salat tasbih dina waktos wengi, maka dilaksanakeun dianjurkeunana kautamaanana 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Eta panginten diantawis coretan nu aya dina ieu kitab, bilih aya lepatna, aya kirangna tangtos mangga oge wajib diluruskeun kedah diluruskeunna eta sapamenak pribados. Dina rakaat kahiji ba'da Fatihah maca surah Al-Zalzalah. Dina rakaat kadua sabada Fatihah maca surah Al-Adiyah. Dina rakaat katilu sabada Fatihah nyaeta maca surah At-Takasur. Dina rakaat kaopat sabada Fatihah maca surah Al-Ikhlas. Eta panginten salasayos pelaksanaan kakirangan kalapatana hapunten kasuhun mugia ageng manfaatna kalayan mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun sakumaha mistikna bil barakah dosa urang samudayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Li khamsatun uti biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah abdi gaduh anu lima anu sok matak maremkeun kana sagala pakeu jeung kasusah dipepeskeun kahijina Kangjeng Nabi kaduana Sayyid Ali kantiluna Sayyid Hasan kaopatna Sayyid Husain kalimah Siti Fatimah putra Kangjeng Rasulullah eta jumlah anu lima bangkat luhur bangsa soleh. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma fiqh lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.